goblok. Emangna aing teh beunyeur. Make dibaheum setan. Ulah. Cengeun aing disebut beunyeur. Tong dihalangan ka cuman ulah. Antep tah si goblok. Tuman pisan. Banyak reka dari deungeu. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Mulai jauh. Bawa beureum sia teh tuluy disiksik, dipake sabaraha, tuluy dihakan ku aing. Ngeunah. Nya ngeunah. Tuluy gede ngeunah mah. Aduh teu ambek keneh wah. Jong manehun. Bari hayang amek mah. Nyaho indung maneh. Nyaho nya indung aing mah nyaho. Dan nu ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain ti nu biasa. Tidak naon, tidak bool. Bareng jeung cacing. Anjing iraha teh ngomong teh. Ele ambek ele. Aduh euy. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kenangan. Alah kakenangan aing ieu. Nah, da kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wayaan budeg si goblok. Budeg sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah aya laguna tuh. Cangkuang dalam. Cangkul aja cama. Ngebelekuk euy. Ulah lalawora. Alah. Ngeunah goblok. Heupeut tuluikeun atuh. Nikmat euy. Kenapa pecahkan euy?
pecahkan uduk ulah orang ngeunaheun siapa lotot nggak sih goblok nggak bibita wae aing mah edek cing mecakan dina ngabelekupna tong dikenangannya geura sok ngeunaheun ceng geura sok mecakan aing dengan tiis goblok aduh pangenangan geuna tunggu datang aing beri jara rempling kabeh kawas ka angkat tinjak sakitu kenang beberebetan bahkan lagi ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh dikenangan goblok biar jadi kenangan wah iya dah bade syok syok genaheun bisa eta kendang itu alah eta sinena kata-katana hadinya euy alah hebat tukang kendang di mana itu euy nya ai kendang jempe sia mah pajar disada pajarkeun teh sinen cenah haluang anak geuna pugu sinen keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kendangan alah ka kendangan aing ieu nya da kendang mah jempe sia teh kendang jempe ngeunah teh di mana tukang kendang je wanyaan budeg si goblok budeg sia teh di mana teh tukang kendang teh cangkuang di cangkuang bu cangkuang mah aya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh kurang mana teh kendang teh nah dah jadi kenangan maneh mah bingi gade maneh jadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok diuk saha nu maot diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok
naon panyawatna aduh si goblok udah goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje ngomela-mela teuing aje keun bae tok dicengcerikan nu maotna da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalabu kiparna aje aduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maut goblok sia diu penyakit kanker aje geun bae tong dicengcerikan ae muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh cing ditampi iman Islamna anjing tah gitu amin gitu meureun serangan era ampun si eta da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogeun we ka lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak ai uing aya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya mah meureun bisa dibagi-bagi tenang uing hayang nganggeuskeun masjid euy di maneh syukur atuh seueur ka kirangna ene teh duh uing jadi panitia pangwangunan masjid naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan bulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun teh si goblok eta ka mana we karep goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pengeras ini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan tidur akan nungcut ingat siapa anakna kararempreng ya kabeh jeung nu mulus penting ngebeceng aing subuh ulah kitu sia alah
itu dewa kan dia, itu dewa kan dia. Dah, sia. Kau ngeus datang. Ngeus datang. Ngeus datang. Itu dewa. Datang ngeus datang. Ngeus datang. Nah, geuning widadari naga diiket. Guaan widadari gitu geuning. Mainnya sia widadari gitu. Datan nera tangga demang. Datan nera tangga demang lewo pakulingan rana. Kene irah ingkang prapta. Dewa naon ya? Allah lain dewa. Lain dewa. Maya tukang sayur mah. Anjir. Aluh, mun reg-reg kieu dulu. Kebeneran si aing dek ngaliwet. Itu tinggal bawang bereumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kanibal meureunnya. Dulurna Sumanto. Lain dewa sampean, lain. Tapi kaula manusia. Aya tanu tukang sarua. Yah, manusia kitu patut. Kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah. Ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon? Ai beruk teh remaja masa kini. Anu kasep ngarempereng. Woh. Abeh teh nyeri hate teuing nya tu aing. Reka mana sampean? Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona. Sona belah mana? Hah? Naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga persona. Ta eta. Nanyakeun junungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urun. Yang nagih. Jigana lamun dina doma mah reng-reng teh jelema kitu teh. Reng-reng adu penciteun unggul. Aduh, ngaranna sampean Aula cabang tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati kana ka persona. Gusti, naon? Tingali ieu aya makhluk. Dewa aja. Anjir, orai naon teh euy. Orai gibu, orai lingas gitu. Naon mana ngomong? Eta sin orai naon? Iya, orai. Orai welang. Do. Yo. Orai kisi. Teras kan tuh, najis aja dia jadi gaji ya. Saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca. Bunyi, dari mau 5 menit diganti ngaranna teh.
maksud kaulah yang nepungan anu ngaran Naga Persona. Ieu kaulah patihna heula ieu Naga Sakepu. Sampean Naga Sakepu ya dek naon? Lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang tutuka Rincing Wesi. Rincing Wesi Kancing Jaya. Kancing Jaya Badalungan. Badalungan Surya Pringga. Surya Pringga Arimbi Suta. Arimbi Suta Bima Putra. Bima Putra Syamsuddin. Syamsuddin catat teh. Goblok teh. Buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui. Ma eleh daing oge. Aya eta anu tukang cepot. Cepot Astra Jingga. Astra Jingga apun. Apun. Siapa yang sini kedua ya? Jadi hebat yang pernah loba kene. Ame dahu jangan kapapai koi. Mus. Lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Pati Sakepu tina negara Kelimosi. Haji Mulati tegah ya. Apakon wani marang aku rawani teh ngapakulanang kulanang. Jawios atuh Gusti. Ayo kapung wakul bola. Dewa Nita Jeger. Sia. Ayo. Sawios juga ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia, montong ngejago ngomong coba bisi dibaheum gua aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman ulah. Antep teh si goblok. Tuman pisan. Sok atuh kanya. Sok ku agan tengeulan teh tuman. Hayo maju, tah murid aing heulalanan. Eleh muridna tah guruna. Si beruk sia. Si samangka. Yo tekena. Ajar maju sia. Ayo maju. Woi. Anjir awak dah tuas. Yeay. Hoi. Oi. Hebat dulu Woi. Allah. Modal sia. Aduh hieu lah. Ayo. Allah. Ampun jabang cucuka ampun. Allah. Duh, ampun jabang cucuka. Binata. Ya. Anjir. Nyoon eta euy budak nepi ka kitu. Si Ronaldo gitu teuing. Tata jongna dulu. Pleng tak tang. Plus gol.
Roberto Carlos we gitu-gitu teh. Hebat deui. Lah naon? Dia Amarta euy boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke ge. Oh. Bagja cepot lah. Bagja sumuhun. Ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara. Anjeunna gan lah naon? Reueus aing. Naon sia datang we? Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak dek di ngaranna eta. Ya ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan haji cekai Jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang eda si adik teh rame geus sia jeung aing goblok sok ngetrek aing. Wah, euy gede teuing lawan teh ieu. 17 ieu. So, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jawa anjing lain mulak hiji. Woi, tahan tuh, woi tahan. Tuh, lain ngetrek ngetel liur euy. Marukan aku mah beda mana tukang ulinnya. Matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, pusat ya punya budak. Aya anjing. Goblok ngajenggut. Sia. Aing teh deuleu. Tah, we, desat we itu, we. Waduh, we. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Wen nyesal ya. Si goblok. Wen nyesal ya. Anjing jadi euy. Tetulus seurina tetulus. Da nyeri anjing. Alah, weh, tah
tuh ya jorang sih mah lain jorang goblok nyabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener heeh apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh oh nyaho teu nyaho syukur ya nyaho mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh macam make parasit mawawe dudukuy maneh matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus dina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah geten kacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian wah mau amek ini sok maneheun walila aing mah ade teh cindekeun naon banyarekan anjing lain leuweul kabeda-beda teh sia kapancing amek cicing sia make cuah goblok ieu mah banyarekan lain leuweul sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh da ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah heuh
gitu di Jawa anjing ada. Aduh ada tong bola dinyana tu anjing rada hadap anjing. Bola dia dah tahu ala goblok sia nu ngeuna. Aduh hatur nuhun tadi sia tadi hatur nuhun sia ngeuna aing menderita dulu. Para dewa nepi ka RW di luhur juragan Gatot Kaca itu udah sakali neungel 14 buta teh nu keok dek lajong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh. Gatot Kaca heula jangan apa wah jelema teh tuas teuing ayo ya nepi ka tengah dua kalian tanaga nepi ka kitu-kitu teuing aduh kan iya kurang sisit nah iya kulitnya kayak bubur kurnaon bubur naon bubur teh ye geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun aya kerupuk teh bubur atuh oh tos digentos aduh benang di mana jauh keneh sabaraha pengkolan ti dieu geus nepi acan oh jauh keneh di belah mana oh di ditu nah can nepi keneh geuning oh da aing cicing kena dekeng benang pala wargi di palih mana ulah ditu tebih kene hah jauh kene nyaha jauh kene di belah mana tebih kene aye sah teh nu ngabedol tunggu deui wae atuh setan nu beledag jangan hulu aing geuleuh teh si dewa laing aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha namanya teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu di kepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na nu dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uninga
kali itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Yai kumaha cek kuring lah cek silaing teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngehina wae saya teh maka inti naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang geus papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ya kelanan tebih keneh sadaya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsa hop segera purna dewa dengeran nafsu kagila-gila nafsi kakak gila-gila ya Muhun pabala taklir pinang hurang Kulan Gusti di amuk ku eta saurang hebat Kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuka Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka dewas Aden bade awug naga persona landina naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca
Gatot Kaca jabang tutuka anu kungsi dicetrok sia. Cetrok naon cetrok? Anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui. Teu percayaeun. Teu percayaeun. Keun bae teu dipercaya ku manehna oge mah matang hiji naon. Moal serba kapisa ngarengsikeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Jika sok hayang nyawa si adu jejat gede itu mah gede agan maat kali syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing percanten ka abdi ieu mun dituas euy naon teh jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh lain eta jelema saurang tapi ka coner teuing mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar sakarepmu hakula dening ayo pilih daging nipis tangan tulang nurga iya hidup jabang tutuka Gatot Kaca hidup dewa-dewa nyaksian dulu itu jabang tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka sabab hidup geus bisa ngarengsikeun pacogregan sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka hayo menang tanda penghargaan Angkatan Udara yaitu sawarga bisa ngarengsikeun pacogregan anu dipimpin gunaga percona sabalad-balad sakali jaya tetap jaya Angkatan Udara alhamdulillah wa syukrulillah parantos rengse ieu duh muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton ge kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku Akang Saparakansa kalaya nuhun kasadayana anu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja 3 permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung dawuh tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang siwataka